taruh nu di kebun kieu aing mah. Cicing itu barang jual tipe tadi gadagna pisan itu tempokeun teh rek iraha barang gawe La 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 la. Trek hujan kieu teh mampu. kan kumaha ieu teh arek mah ngored teh Heuh sok we atuh ngored mah ngored lain ditempokeun ti tadi ti barang datang asangan diuk we eueuh gawe pisan hari akang kumaha pan urang ti tadi ning ti di ditu ada kumaha atuh sok we atuh maneh teh lah. Da kudu nage akang atuh jiwa lalaki lain ngenalkeun we pamajikan. Atuh pan diajar maneh teh Kita pan geus jam 11 geudeung di gelohor naon gawena atuh. Dengarkan dulu. Kamu ini sebagai seorang istri ngored itu harus bisa belajar ngored. Lain bisa tuh tempo coplok jadina. Kudu nage akang lain bisa. Ya harus belajar dulu atuh. Kudu belajar lah nu kieu patut mah dan nu puguh ge babari anu kieu mah. Ngenalkeun pamajikan. Lain kan aku pamajikan. Saya mau pengen tahu ngorednya bagus apa enggak. Kamu itu ngor wae ka aing. Kumaha banget ting ari akang kunaon diteng jam 11 aing mah heran. Ya dengekeun kuduaan atuh cika mah. Ana inget kamari teh ngored aing mah heran dina sirah maneh teh aya naonan sih. Setiap cicing sakedeung. Kukulunu pe cicing atuh istirahat heula sakedeung. Barengan di ditu lain sakedeung. Kada ai perangna kur hiji sia teh. Pake tah. Pake gomean Eta make sok kitu segala rupa. Gomean. Hor. Make dicoplokeun atuh. Ngaliurkeun pisan. Ngorede ka itu ngorede. Sanggeuk ah. Satu wae akang mah. Aing mah boga pamajikan teh ampun ngan kitu jeung kitu. Gideun pisannya Teuing kunaon dina sirah aing teh ka harti tah. Bauna teh ulah we aing ngajadog sakedeung oge. Dasar. Orang datangan cicing we ti isuk geus jam 11 jada oge kitu rek irah anggeusna pamajikan we segala rupa. Itu gini nama ieu ge ieu tadi. Kukuh ngalangkeun kudu atuh teh hayu aing teh mesti mah pagawean ieu kudu aing ngulik atuh. Aing tuh coplok di. Burung coplok di. Kok di teh. Aing mah da. Ngan kulunu we barang gawena teh eueuh pasti ieu. Ampun aing mah da. Naon asangan ku kulunu we pagawean teh kan. Naon coplok parangna oge. Atuh benerkeun lah da babarian. Lah moal kopi teh jeung udud. Can kayak can. Aduh, ai maneh sing aya kajideung atuh sia teh jadi pamajikan teh. Ai salaki keur gawe teh. Haik mawa kopi jeung udud coba. Kadang dia panike can angeus Kang. Kita tadi ti isuk ieu geus arep setengah 12. Make ti isuk na di maneh. Cik atuh sia teh meuli kopi jeung udud teh atuh mendatang ka kebon teh lain karang lengo sia mah. Kan lengo jeung lengo kan mawa maneh mawa cangcut sia mah hungkul. Ari mah rek digalai cangcut ku aing di dia di kebon daek teh sia. Nya mawa da dipake per ku diteuneun. Mawa heun we hungkul. Mawa kopi lah. Soal heun mah engke we dipeuting. Sia mah ngantaran heun we kieu teh. Lamun geus beres ieu tuh nu ditonggo pan encan maksudna. Beres sih na ge copok sia teh. Beres kumaha ari maneh. Pacek abi ge ti kamari omean eta teh parang teh. Wah, teu penting nu kieu mah teu kudu dibahas. Balik deui jah nyokot kopi jeung udah di ka warung lah nganyuk lah. Mana duit mah? Nganyuk teu boga duit mah. Moal era. Moal make era segala rupa. Ka akang sina nagih. Nya heuh nagih mah ka saha nya deui ka didinya meureunna. Pasok nagih ka abi ninganan Kang. Era kumaha lamun bejakeun we cek si Uus gitu atuh. Naon wae ieu teh? Rok. Kopi 2 we lah kopi mah rokok we sabungkus. Loba teuing. We make loba sabungkus make loba pan ieu teh mah naik teh ka sore gawe teh. Nali maneh eueuh kahideungan pisan jadi pamajikan teh. Heuh we sia mah. Ngawaru atuh ka salaki teh maneh teh. Kan matang we ulieun we. Hoyak kieu maneh manganteuran heun we. Engke peuting sa teh heunceut mah. Us ngan han heun ka pamajikan teh. Kemudian ka salaki da ku aing geus kudu dikumaha da aing mah kudat. Aing mah dasar boga pamajikan teh kan kudu ku salaki we ngalanu kieu patut ke sakitu deukeut. Pipir ieu mah
titah we ka aing teh. Ayo we teh siap aing cicing. Nitah deui. Teh siap aing aja daun teh. Kumaha kadoh teuing banget teuing ieu teh nya. Banget pisan. Ampun, asangan amak-amak. Kan dititahnya nu kitu oge. Mun kos batur dipenta duit coba gerak. Aing pun pisan. Kang, Naon eta sia teh? naon itu kan kulunu we ditahnya nu Ade aing teh kuku nu ge oge, da sia mah nu kieu patut kudu kulalaki we, sia mah hayu cibak alak sorangan. Ada Siap aing cicing sia pagawean. Ayo we tukang titah aing. Panita jang kesampaian tuh jang diiman. Heuh ku sorangan atuh ngan ngitah. Ayo ku urang atuh piraku oge pan jiwa lalaki meureunnan akang teh. Pan urang teh pagawean sejen. Naon? Naon pagawean naon? Pan si Uho orang ngajak nguseup ka aing. Eta teh pagawean nu kitu teh. Ya heuh pan Kitu lauk lagi di pangaglan. daang. Ai meunang. Dengarkan dulu. Saya pusing dengan kamu. Heran Sakit ada wae. apa ya di kepala kamu itu. Pusing saya mah ya. Aing mah. Akang masuk kitu wae ditah nu kieu patut oge hararese. Ngusup kana pikiran teh Kang atuh Daneng pan lah, si Mah. imah teh beureun teu boga sasampaian. Alah, atuh Urang teh kusorangan, butuh. kusorangan. Coba ieu teh kamari heg omean, coba nu kieu teh ya Allah, meniku banget teh ngeunang Kang. Aing mah heran ka maneh teh ah. Meniku rusuh barang gawe teh di kebon kecan angeus. Heuleung lamun song kopi jeung udud Kang itu ngala itu gitu. Udah babari kopi udud mah tinggal ka. Heuh mana atuh? Engke heula sakedeung deui sok ieu heula teh bereskeun heula heg geura bawa geura terapkeun. Terapkeun kumaha ah lieur jeung maneh mah aing mah teu ngalalarti pisan. Dina sirahna teh ting aya naonan aing mah heran ka maneh teh da. Saka urang asangan ngomong tuh. Teruskeun eta bereskeun na urang tarek ngala cengek heula ka belah dinya. Lah cengek teh kudu dialah. Emang butuh meureun. No, iya kok seleki teh kurang ajar teh ngeunang sia teh. Sia teh ini pembaskeun sia. Oh kasupanan kasalaki teh ngadegungkeun sulu. Sopanan kasalaki kita ngadegungkeun hulu. Sing sopan atuh sia teh. Ini banget teuing. Ka aing menyebut pangaduan aing si anak kadua gablag pamajikan teh. Anteurkeun ku aing. Pusing aing mah buat pamajikan kitu teh. Naon di ge. Orek tadi dan ngadegungkeun hulu kumaha da Kang mah kitu patut. Asa banget di kamari kitu wae. Asal lieur sarua kana sirahna oge ah. Pusing gimana? Ge pusing yang harapan maneh mah dina sirahna teh ting aya naonan aing teu kaharti. Mantog aing mah. Ampun, gablek salaki pan eta teh can anggeus sasampaian teh Kang. Kang, Pamajikan aing kita ngalah cau ngorak ieu teh di ala. Lieur pamajikan teh. Ah, bangun teh ulah ngecet oge eta mah pamajikan teh. Cau ngorak ieu kolot-kolot kumaha? Boborah kolot cau ngorak teh tadi ala lieur aing mah. Heran aing mah da ka majikan teh. Kang, Naon ieu teh? Kang. Geus dialalin ulah dia hiji. Di ala. Heuh eta cau nih geus eueuh. Borah di ala pan di ngorak geuninganan. Lain heuh anu ieu ngoranya. Nah, pan tebak tuh warak kitu cauna. Anu eta nih geus eueuh. Atuh teuing teu nyaho pan kakara dieu ayeuna. Gua dijual ku akang meureunnan. Dipake naon duitna? Aduh, eta dina sirah maneh aya naon sih? Heuh geuning eta geus Yang kakak sama eueuh. kita ngeres gitu teu pararuh gitu. Heuh nah ka mana atuh? Nya teuing atuh teu nyaho. Iwal akang da ente papadon ka sasaha geuning geus eueuh dipake naon duitna? Sakadikeun? Itu maneh make jadi nyangka gitu. Encan di ala nage cauna ge ku. Apa nu ieu mah puguh ngora ngan ari nu eta ka mana nu geus kolot? Heuh teuing atuh mangala meureunnan. Ah nah saha nu ngala da iwal akang meureunnan. Aduh ampun make ka aing sia mah nu dina. Eta dina sirah teh make aya naon? Lain kitu panon iwal saha meureunnan akang nu sok kitu mah. Sudah ngarangnya lagi di kebun meureun anu madog meureunnan. Cek abi ge ti kamari ala, ai lain ku akang ku saha deui coba ayeuna kumaha tadina jang di eta teh jang meuli beas naon teh? Erek ka mana ka dieu heula? Ting teu kaharti aing jeung pamikiran maneh mah. Lieur dina sirahna teh aya naonan Eta di kamanakeun ya Allah duit eta duit cau lumayan teh karolot. Udah teuing aing ka dieu nage Satu ruina teh galade panjang. udah kakara ka dieu nage nyala. Ditangala ngora cauna. Sakade deui aku akang Meureunnan meureunnan. jadi nuding ka. Aing maneh. Heuna kusaha tuh? Sia mas kumaneh bawa meureunnan. Ngarek kumaha abi ngalana da teu bisa Kan kudu meulina meureunnan. Da teu papadon ka nu meuli. Lain nu meulina meureunnan ngala sorangan.
Henteu depan can Kan uding ka urang eta cau. dijual ke jelema sasaha. Teuing atuh teh nyaho. Arek ditah nage ka akang kamari. Lieur sia mah aing ah. Ting ah. Akang meureun ah. Lieur ah. Akang meureunnan dijual meureunnan. Kawakan ini puguh heuh tas di rumah sak mata kitu oge meureunnan boga salaki teh. Mana teh nyaho jang meuli beas ku aing teh. Der di ala meureun dijual.